datang di DKM nepi ka ruas DKM ketua DKM aja ruasan ningali abdi dan suka neng nangis ditinggali tina TikTok tina YouTube mah meni jangkung gede betul. Nah abdi nu datang sagada leunca tapi sok sanajan abdi leutik jangan panggil aku anak kecil paman. Uyos nu balikohna alit uyos sok tembalan sing kompak uyos. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Darawang atas sadayana alhamdulillah mata kadari oge kercageun punten tukang santet kedah nganggo eho ari menuju nyarios mah nya lamun kori lamun sholawatan nembe nganggo eho sabab lamun nyarios biasa make eho asa dilelewe. Hadirin kita harus saling mencintai jadi tukang son sing ngarti we mun abdi nyarios tegay nganggo eho lamun kori sholawat nembe ehoan sing ngarti da sarua dibayar ieu lah. Akang tegay ngaderek-derek kitu nah jeung di siga nu salatri gitu terus kan alhamdulillah abdi mah nuju kirang sehat. Bahkan kamari dan bekene di parios ka dokter cek dokter aya gangguan di darah piduana ti sadayana janten abdi teh kaluhur darah tinggi ai kahandap darah rendah mun ka pemuda darah muda lamun ka aki-aki demam berdarah. Lain kang abdi meni ruas ningali di jauh masjid lolobana aki-aki hungkul. Lain sok tepuguh tetempuan abdi mah ningali aki-aki teh asal kolot. Seueur di dia aki-aki. Ini ada raya, randa aya randa, duda oge aya. Ngariung kabeh di dieu. Alus. Da urang ulah ngabeda-beda karena status rek randa, rek duda, komo karanda mah dan nu penting randa mah kudu ngeureuyeun. Sahe teh ikut randa
kaberkahan. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, para kasepuhan di wilayah, urang duangkeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana masing sarehat. Nyaraah ibu ka kiai, nyaahna nyaah naon. Oh gitu. Tapi resep ka kiai teh resep. Ai resepna resep naon? Sing tarik resep naon? Geuning sami jeung di Bandung Barat. Di Bandung Barat ngapa? Tahlilan ka kiai nuju bulan kasurupan kamaotan nyolatan mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit. Astagfirullah. Lain di dia mah kiai nepi ka ngagotongna. Lamun kabeh ku kiai meureun nu moal teh jadi proyek. Allah ya karim punten Pak samemeh urang digubratkeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung kiai. Bangkaning kiai zaman ayeuna hese gentosna leres teh. Punten ari di dieu aya RT. Nu mana RT? Nu mana? Oh eta RT teh. Pak RT maot moal ayeuna. Ngalamun Bu ieu mah. Lamun RT maot ayeuna isukan pageto bakal aya nu ngagantikeun jadi RT, betul? Lamun RW maot ayeuna isukan pageto bakal aya nu ngagantikeun jadi RW. Lamun kades maot ayeuna isukan pageto bakal loba nu nyalonkeun jadi kepala desa, betul? Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngentungkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajengan. Beres. Matak lamun tiasa nyungkeun mah ka Gusti cik atuh nu maot ti heula teh RT we daripada ajengan mah. Lamun bisa kapan teu bisa tak daruakeun para kiai para ajengan mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswa masing dijembarkeun milik rizkina sing tambih-tambih barokah ilmuna. Aku sing abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dikawin Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades sinareng kadusna, salaku ais pangampi, salaku pamong desa daruakeun marantena sing sarehat. Bu, jawab sing jujur bari tarik. Oh, sok ngadaruakeun RT. Ayo sok sing tarik, jujur ya ieu mah jujur. Mumpung aya RT na. Sakali deui, oh sok ngaduakeun RT. Bagus. Halus jujur. Oh sok ngaduakeun RW. Oh sok ngaduakeun kades. Hiji-hiji aja. Karunya teh Pak RT tara didoakeun ku rakyat teh. Mangkani kamari-kamari diurang keur usum PLT jeung bansos. Aya bansos aya. Nu kabagian aya. Nu teu kabagian aya. Leuwih loba. Apaan eta nu teu kabagian teh nyalahkeun ka RT. Muhun da eceu pelakuna. Abdi ge apal sok pada ngomongkeun ka RT. Majarkeun lah RT nu dibikeun bansos nu wauh we hungkul. Hakan kainya RT jeung karung-karungna
RT teh bisa kumaha data geus ti luhurna leres teh. Matak abdi mah bade usulan Pak Kades sumping teh. Teu. Menuju wagelan. Abdi mah rek ngaduakeun we mudah-mudahan RT RW gajina sing ditaekeun. Doakeun ku salerea Pak RT gajina sing jadi 10 juta. Ya Rabbal Nukosim abdi dipika hormat reng-rengan panitia oge DKM Masjid Al Jannah. Luar biasa perjuangan para panitia oge ketua DKM anu parantos ngorbankeun harta tanagi pikiran oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara. Mudah-mudahan masih dibales ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Mangka nasunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun hadir ayeuna aya 100 orang maka panitia DKM bakal menang 100 ganjaran. Mangkali ditingali-tingali ieu nu hadir aya 2000 urang. Nya aya teh? Aya. Bahkan namun ditingali tina mata batin mah nu hadir lain jelema hungkul. Juri ge araya. Ngan bedana juri jeung jelema mah ari jelema resep cicingna teh diharareup dinu caraan. Ari juri mah ditarukang we dinu parawe. Itu aya di tukang caricing di nu poe tak berarti eta teh nyumput. Astagfirullah. Jadi tukang son itu tukang disebut juri guys. Doakeun anggo sadayana mudah-mudahan acara tahun payun sing langkung meriah. Jamaahna nu hadir sing langkung seueur. Ya Rabbal Alamin. Nukosim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gara raya, ibu-ibu anu lalucu. Di cabang oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Punten Pak da ibu-ibu mah tos biasa dina pangaosan teh sok jempling we caricing tapi dahareun bea. Atos dibaragi snack atos. Aya keneh teu. Dan alhamdulillah panitia di dieu mah meja teh meuni lega sesana. Ari di dieu tos biasa meja mau balik lega siga kieu. Tos biasa. Lain kang ieu mah saking ulegana eueuh barang hakana. Dan yang memang abdi cari itu di lebat bumi di luhur payunan teh kan meni pinuh tuang hungkul. Aya jeruk, aya ketan, aya bolu. Abdi teh meni ngahuleng teu kuat hayang. Ngan teu dituang da sok teu puguh emut kapun rama sareng santri di bumi. Mata wayang gawe panitia gerakan dosa. Insya mudah-mudahan ya riungan sing jantan wasilah urang ku Allah dijantankeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimin ulama. Oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Samulina tina ieu riungan ridona Allah ku urang masing kawadahan. Rahmatna Allah ku urang masing katandean. Malah mandar ngariungna urang sadayana dina ieu tempat niat talabul ilmi memperingati maulid Kanjeng Nabi sing tiasa diriungkeun deui ku Gusti dina sawargi. Ya Rabbal Alamin. Teruskeun Bu. Kamana neng kamana jalan ke kota sok tepakan dan
baru ditutungguan. Apalagi pakai musik mah ada semangat nyanyi. Nah, ya tim hadrong di mana ya? Di Cipoek. Alhamdulillah, hatur nuhun. So, anu teu nyorak diduakeun di masih nyanyi sorangan. Pak, sakali deui sing tarik nyerakna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmin man salatan itu kenahan tungtungna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya sabdi ceramahna bari tati. Pak tadi Pak. Tadi dia bapak hari rum teh ya. Pak tadi. Bu tadi. Tadi Kang. Tadi. Alhamdulillah abdi bunga kacida luar biasa milari kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna sakieu. Padahal kan nunamina kana pangaosan, nunamina kana ibadah di mana-mana sami akur berat. Beres teu cara nonton sinetron, teu cara nonton wayang, teu cara nonton dangdut. Ibu nonton sinetron sajam 2 jam moal kesel, nonton dangdut sajam 2 jam moal kesel, sabab masih kena bisa oyang. Betul? Apaan Pak? Nu nonton dangdut matingali mimiti oyang sukuna, tuluy naik kana bujur, naik deui kana leungeun, leres moal kesel da masih bisa oyang. Coba iya dina pengawasan ibu nonton abdi kiceu pikaseuleun kana ngaos mah betul hese kana ibadah mah sholat berat ngaji ge sodakoh ge zikir oge ka masjid ge. Karena ibadah mah mata pantas ulama berani berpendapat dina kitabna alla ibadatu la yaqilu maknaha nu ngaran ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawana cawe Pak abang kana mubalina leutiknya ibu reuas teu ningali abdi Pak reuas teu datang di DKM nepi ka reuas DKM ketua DKM aja reuas ningali abdi da suka neneng nangis ditingali tina TikTok tina YouTube mah meuni jangkung gede. Betul. Nah abdi nu datang sagada leunca tapi sok sanajan abdi leutik jangan panggil aku anak kecil paman. Uyos mubalikohna alit uyos sok tembalan sing kompak uyos sakali deui Pak nu ngaranna ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawana. Geus eta karunya jeung si Abah di jero susu. Ibu Uyos abdi ceramah dikirkeun Pak Uyos dikirkeun atuh da jaman ayeuna mah lamun ngaos teu dikirkeun aya ku ayana dina pengajian sok ngarulutan mata Uyos dikirkeun moal nyarekan ka abdi moal baeud moal
mal megat di jalan, mal ngomongkeun, mal di bahanan. Cilaka mal di bahanan mah. Naon cenah buktina Neng Nais hawana kana ngaji teh berat, hawana kana ibadah teh hese. Sok we ayeuna mah ku Bapak Bandungan ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana. Eta tingkah nu jadi indung kanu jadi budak rupa-rupa. Nu nyiwit aya anu nakol, anu najong, nu ngabanjur, anu nyiteu, nu ngajewer, anu nyekek. Paeh budak dicekek mah. Alasan mah banyak kalau jadi budak ngarah budak daek ngaji. Betul? Atuh budak ngarah angkat ngeungkeuy ngabandal di masjid aya, di madrasah, di kobong, di bumi ustad aya barudak nama ngararaji, tapi realita bukti menjawab indung nama balik deui ke tengah imah gapnya kelan remote cetrek nyetrekeun tip aya di dia ibu-ibu nu kitu aya nu belah mana diukna lain pada ayeuna mah ngahajakeun sinetron teh leres teh waktu sholat maghrib kalaka nonton Asmara Gen Z. Da abdi ge apal ka si Heri jeung si Akila mah. Ngan nu riweuh masih mohan Alperik. Si eta mah loba teuing harta warisana mata hayang direbut ku Oma Dominik. Nitahna teh kasih Matthew jeung kasih Blade ngan teu berhasil wae. Kamari aya kene si Excel papanggih jeung si Daniel. Lecek-lecek nah geuning Neng Nais apalan. Punten Pak, abdi mah nonton Matara. Ngan kalaresan gaduh alo, pun alo teh resep nonton Asmara Gen Z abdi sok ngabaturan. Jadi apa we kasih mohan mah. Sinetron teh ngahajakeun ayeuna waktu sholat maghrib. Komo ibu-ibu mah sholat maghrib belaan nungguan heula keur iklan. Aya nu kitu? Sagala aya di ditu. Kade Bu ulah ari ka budak nitah ngaji ari indung bapana. Kupingkeun Pak ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan, betul? Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kali anu soleh teu cukup ngadua Rabbi habli minas sholihin rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup tapi kedah dituturusan tegasna mah kudu dicontohan ku saha ku indung bapakna betul? Dan ngadidik budak zaman ayeuna mah lain make huak haok, lain make kuplak kaplok, tapi kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Pan hese ngadidik budak teh leres teh. Matakan didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur benten. Kapungkur mah lamun budak hoyong nuang katuangan anu teu sampai kumaha heula. Kumaha? Digayem, dibeuweung, leres teh. Kapungkur mah dibeuweung, Pak. Ari ayeuna aya sok dibeuweung. Teu aya, ayeuna mah make blender. Matang budakna lieur wae. Eta budak nu teu daek cicing pulang anting teh turunan blender. Teu baheula makan can aya blender masih manual dibeuweung. Saparantosna lemut dihuapkeun kana lambai budakna bari ngucapkeun kalimat thayyibah bari sholawatan leres. Ibu-ibu baheula mah ngawopan budak teh sholatullah salamullah ala toha rasulillah
teh matak nu lebat kana patuangan murang kali janten barokah. Betul. Nah ibu-ibu ayeuna Pak ngahuapan budak lain sholawat nu dibaca ngadon nyanyi dame ongger. Atuh budak kareng sahuat geus ongkek. Ada indungna nyanyi dame ongger, ongkek ongkek ongger. Geus kapungkur mah Pak budak ulin pipir imah indung bapana di jero tadarus Quran sholawat zikir nu dibaca beda aya mah budak ulin pipir imah indung bapana di jero tiktokan cintaku hanya kamu geus sakit tuh ceramah asa konser beda kapungkur mah ibu nimang budak mependek budak nu diucapkan zikir beda jeung ayeuna mah budak ditimang-timang Gusti meuni katep-katep teuing ieu teh pengacaha jujur asap aya nu kitu ka budak atuh budak ngahulang sabenerna kuring budak saha apan gitu Pak ayeuna mah ka budak teh dasar ti katep ti laja ti munding ti embe si bapak milusuri padahal sarwana balik di pasar bawa oleh-oleh dina karesek disampeurkeun ku budakna ayah pu ya apaan cadel keneh budak mah ayah pulang bawa ecek bawa da bapana teh terharu ger disampeurkeun budakna bari dikieukeun Gusti meuni pintal-pintal teuing ya teh budak dikitu kan mah lieu terus bu mata ka budak ulah pun laca sini budak euceuk kapungkur mah Pak budak dipependek ku sepuhna nu diucapkeun teh zikir sholawat nu pitareup budak teh sare terus beda ayeuna budak dipapangku Pak dipependek sina sare teh ayun ambing lila bari nyaring ayun pun talila bari hudang sinyai mah kudu di ayun si akang mah ayun atuh budak teh sare-sare beda didikan sebuah ayeuna sareng kapung uihkeun deui siga kapungkur sebuah kapungkur mah tegas ka budakna janten mati budak teh sarieuneun kakolot nahurut leres teh ari sebuah ayeuna Pak seueur nu ngamanjat teuing ka murang kalihna mata pantes teu saeutik budak zaman ayeuna nu ngalawan jeung ngalunjak ka janten sepuh betul mata kadek ngadidik budak zaman ayeuna kudu make contoh ibu ulah ari ka budak neng ieu tutupan auratnya make baju muslimah make kerudung syar'i ari ojo bubudugulan da ayeuna mah Pak inget tau sak suku kacepetan lupu bari baheula mah disebut lagi tajuk lain masjid betul reka tajuk teh mapai galengan bari poek mamawa cempor tapi pinuh jamaah da baheula mah alam dunia poek ngan hate caang ari ayeuna mah alam dunia caang ngan hate tingali contohna masjid gedong mewah
pakai karpet segala rupa ngan jamaahna kos sholat maghrib 3 jajar, sholat isya 2 jajar, sholat subuh 2an ngajajar nya leres teh nu adan eta nu qomat nu ngaimam nu ngamakmum nu ngadua nu ngaminan ente kamana ente lain eta we haye kade pak pameget masing daek sholat berjamaah di masjid sabab lamun lalaki tara daek sholat berjamaah di masjid yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya. Kita nu nyebut betul osok masih kita ya jadi ibu percuma gaduh salaki imahna gedong mobilna mewah sawahna lega duitna loba tapi tara daek salat berjamaah di masjid eta kabeh hartana moal baro kade pak salat di masjid ulah imah masjid kau lewati rumah randa kau singgahi ke masjid teh nalika maot tadi sholatan teu izin ku karpet cek karpet masjid amang maneh keur hirup ka mana wae tara ka masjid ari geus paeh meuli panghareupna bari teu sopan mai teh batur-batur nangtung ieu mata abdi mah teresep ka mai teh da teu sopan sakalina ka masjid rebahan mangkaning pak maot mah teu aya nu terang duka bapak ti payun abdi paneuri atau abdi paneuri bapak ti payun nah leres teh tapi da abdi mah biasa diajarkeun ku putra teh kade sing tiasa hormat kanu langkung sepuh upami ditawisana naon payunkeun nu sepuh heula batang ge oge lamun aya malaikat Ijrail teh ah mangga we nu sarapuh heula ada ari maut mah aya ciri-cirina atuh nu tereh ninggalkeun alam dunia ku aya ciri-cirina nu kahiji kulit tina peungkeur jadi kan sok-sok nyorana ari di dieu tos biasa bapak-bapak laleuleus siga kitu siga kitu tos biasa laleuleus lain eta mah akang meni muyung make sarung tuh tos biasa ari di mah salaki ibu osok leuleus siga kitu yang kuping ke lamun di masalaki leuleus wae berarti eta teh cirina kurang vitamin mata ibu sing hidang salaki teh di imah unggal poe kudu sering dibere sumangat saya teh ibu-ibu nyebut susu astagfirullah nyaan pak ngaji beki penting beki bahaya ujung-ujung kana susu mata punten pak nyorakna sing tarik bisi pajarkeun kurang susu siapa nyora sieun so sakali deui cirina nu teh ninggalkeun alam dunia kulit tina peungkeur jadi aya nu tos peo aya wilujeng baru kahiji nu kadua buuk tina hideung jadi aya nu tos luisan wilujeng dua nu katilu waos tina rakep jadi aya anu tos carang aya kantun ngantosan tapi dah teu bisa kitu pak
urang mah ari kana Yosua teh siga kalapa nu dialak ku nu gaduh tangkalna. Leres. Nu gaduh tangkalna hoyong deuwegan petik nu ora. Nu gaduhna hoyong daun kalapa petik daunna. Ngan kalapa oge ari nu maot tah murag sorangan. Nya terus kalapa oge nu kolot mah murag sorangan. Berarti kali oge nu geus kalolot mah maraot sorangan. Betul? Tapi orang munajat ka Gusti, mudah-mudahan orang sadayana ulah waka dimautkeun ku Allah kecuali maut nyandak iman Islam anu sampurna. Amin ya robbal alamin. Teraskeun? Jadi punten Pak sok sanaos ibadah teh berat ka masjid teh hese, tapi sami-sami yuk urang paksakeun ajak budak teh ka masjid lain dititahung sok sanajan da abdi yakin atuh lamun teu maksakeun mah panitia ngayakeun acara sakieu megahna teh da moal jadi teu moal sukses lamun teu maksakeun. Leres teh? Ibu bapak dongkap ti bumina masing-masing ka dieu da horeang salaresna mah. Leres? Antara nafsu jeung iman teh Pak perang dina hate. Cek nafsu iman beuteuh lapar daripada ka pangajian mending dahar di imah sorangan. Terus tapi dilawan ku iman jeung iman keun bae urang mah lapar oge da ge ku panitia dibaragi suneh atos dibagi atos nafsu nembalan deui cek nafsu iman geus penting ayeuna teh tunduh mending kene sare di imah. Tapi dilawan ku iman cek iman keun bae urang mah tuluh oge mending kene sare di pangajian puguh-puguh meunang ganjaran. Matak aya Pak jamaah pangaosan mimiti datang ke tempat pengajian buru-buru neangan tihang ujung tembok. Hamburanna kanu nyaran teh. Eta teh perlawanan iman ka nafsu. Jadi berat orang datang ka dieu lamun teu maksakeun mah leres. Kunaon atuh geuning masih kersa maksakeun darongkap kana mulu dan sabab dina hate aya rasa cinta jeung rindu ka Kanjeng Nabi. Betul Bu? Rindunya daku kepada Nabi Muhammad berair mata
orang aya rasa ibu cinta ka Kanjeng Nabi, bapak cinta ka Kanjeng Nabi. Da beda atuh cinta ka Kanjeng Nabi jeung cinta ka sesama manusia biasa. Betul? Contoh ibu jeung bapak cinta dina rumah tangga da teu awet atuh. Beda baheula keur jadi panganten anyar jeung ayeuna geus jadi panganten heubeut. Leres teh? Jawab Bu sing kompak bari jujur. Ari ibu-ibu ayeuna masih keneh araya cinta ka salaki henteu? Sok sing tarik we sing tarik. Bu sing tarik aya keneh henteu? Henteu cenah Pak. Bapak-bapakeun Pak sing tarik ulah eleh. Ari bapak-bapak araya keneh cinta ka pamajikan henteu? Tuh ya, lain cenah, lain bohong cinta dina rumah tangga mah teu awet. Sabab hilang cinta timbulnya nya. Jadi ayeuna mah cintana geus eueuh, teu lila. Ayeuna mah ayeuna oge nya. Betul. Akan beda Pak, baheula mah keur jadi panganten anyar masih keneh aya cinta, mapah pakaleng-kaleng. Ayeuna kalengna teuing kamarana. Beres. Baheula mah bapak masih keneh aya cinta, eta ngabonceng pamajikan kana motor menilalaunan asa mawa berlian. Baheula na ari ayeuna cinta geus leungit, bapak ngabonceng pamajikan asa mawa pare sakaruh. Mawa motor eueuh nu dirasa. Terus ibu baheula mah nangkot ka salakina ari ayeuna. Karek ge nyekelan kana cangkeng cek salaki teh cicing tong nyekelan areunga. Tungtung nama maksakeun nyekelan kana tak-tak persis siga teko. Pan kieu teko mah nu katuhu kana tak-tak salaki, nu kenca kana behal motor. Aya naik motor siga kitu. Gaya teko eta teh. Baheula mah pas masih keneh aya cinta, ibu geubis tina motor bebeja ka salaki. Aa embis. Eta salakina malik cadel sok angun. Bangun oge jadi angun. Dan masih aya cinta. Coba ayeuna cinta geus leungit, ibu geubis tina motor dijamin salaki ngadon molotot. Ceuk aing ge tong niru. Terus Pak? Eta bukti cinta dina rumah tangga mah sok keuna ku seep. Allah karim lah ieu mah aya nyebut setan. Ieu teu sak suku kacepet talupu. Bari baheula mah disebut lagi tajuk lain masjid. Betul. Reka tajuk teh mapai galengan bari poek mamawa cempor. Tapi pinuh jamaah. Da baheula mah alam dunia poek ngan hate caang. Ari ayeuna mah alam dunia caang ngan hate poek. Tingali contohna masjid gedong mewah. Pakai karpet segala rupa ngan jamaahna kos. Salat maghrib 3 jajar, salat isya 2 jajar, salat subuh 2an ngajajar. Nya leres teh nu adan eta nu qomat nu ngaimam nu ngamakmum nu ngadoa nu ngaminan ente ka mana ente lain eta we haye. Kade Pak pameget masih daek salat teh berjamaah di masjid. Sabab lamun lalaki tara daek salat berjamaah di masjid, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya. Eta nu nyebut
sok masih kita. Ya jadi ibu percuma gaduh salaki imahna gedong mobilna mewah sawahna lega duitna loba tapi tara daek salat berjamaah di masjid eta kabeh hartana moal baro kade Pak salat di masjid ulah imah masjid kau lewati rumah randa kau singgahi ke masjid teh nalika maot bade sholatan nanti izin ku karpet cek karpet masjid amang maneh keur hirup ka mana wae tara ka masjid ari geus paeh meuni panghareupna bari teh sopan mai teh batur-batur nangtung ieu mata abdi mah teresep ka mai teh dan teu sopan sakalina ka masjid rebahan mangkaning Pak maot mah teu aya nu terang duka bapak ti payun abdi paneuri atau abdi paneuri bapak ti payun nah leres teh tapi da abdi mah biasa diajarkeun ku putra teh kade sing tiasa hormat kanu langkung sepuh upami ditawisana naon payunkeun nu sepuh heula batang ge oge lamun aya malaikat Ijrail teh ah mangga we nu sarapuh heula ada ari maot mah aya ciri-cirina atuh nu tereh ninggalkeun alam dunia ku aya ciri-cirina nu kahiji kulit tina peungkeur jadi kan sok-sok nyorana ari di dieu tos biasa bapak-bapak laleuleus siga kitu siga kitu tos biasa laleuleus lain eta mah akang meuni muyung make sarung tuh tos biasa ari di mah salaki ibu osok leuleus siga kitu yang kuping ke lamun di masalaki leuleus wae berarti eta teh cirina kurang vitamin mata ibu sing ngideng salaki teh di imah unggal poe kudu sering dibere sumangat saya teh ibu-ibu nyebut susu astagfirullah nyaan Pak ngaji beuki penting beuki bahaya ujung-ujung kana susu mata punten Pak nyorakna sing tarik bisi pajarkeun kurang susu siapa nyorak sieun so sakali deui cirina nu teh ninggalkeun alam dunia kulit tina peungkeur jadi aya nu tos peo aya wilujeng baru kahiji nu kadua buuk tina hideung jadi aya nu tos luisan wilujeng dua nu katilu waos tina rakep jadi aya anu tos carang aya kantun ngantosan tapi dah teu bisa kitu Pak urang mah ari kana yuswa teh siga kalapa nu dialak kudu gaduh tangkalna leres nu gaduh tangkalna hoyong deueugan petik nu ora nu gaduhna hoyong daun kalapa petik daunna ngan kalapa oge ari nu maot tah murag sorangan nya terus kalapa oge nu kolot mah murag sorangan berarti kalwi oge nu geus kalolot mah maraot sorangan betul tapi urang munajat ka Gusti mudah-mudahan urang sadayana ulah waka dimautkeun ku Allah kecuali maut nyanda iman Islam anu sampurna amin ya robbal teraskeun jadi punten Pak sok sanaos ibadah teh berat ka masjid teh
hese tapi sami-sami yuk urang paksakeun ajak budak teh ka masjid lain dititahung sok sanajan da abdi yakin atuh lamun teu maksakeun mah panitia ngayakeun acara sakieu megahna teh da moal jadi teu moal sukses lamun teu maksakeun leres teh. Ibu bapak dongkap ti bumina masing-masing ka dieu da horeang salaresna mah leres. Antara nafsu jeung iman teh Pak perang dina hate. Cek nafsu iman beuteuh lapar daripada ka pangajian mah mending dahar di imah sorangan leres. Tapi dilawan ku iman jeung iman keun bae urang mah lapar oge da ge ku panitia dibaragi suneh atos dibagi atos. Nafsu nembalan deui cek nafsu iman geus penting ayeuna teh tunduh mending kene sare di imah. Tapi dilawan ku iman cek iman keun bae urang mah tunduh oge mending kene sare di pangajian puguh-puguh meunang ganjaran. Patang aya Pak jamaah pangaosan mimiti datang ke tempat pengajian buru-buru neangan tihang ujung tembok. Amburannya kan nyaran teh. Teh perlawanan iman kan nafsu. Jadi berat orang datang ka dieu lamun teu maksakeun mah leres. Kunaon atuh geuning masih kersa maksakeun darongkap kana mulu dan sabab dina hate aya rasa cinta jeung rindu ka Kanjeng Nabi. Betul Bu? Rindunya daku kepada Nabi Muhammad takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 la ilaha illallah. Saya berzikir Allahu rindunya daku kepada Nabi Muhammad takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rauseun nyanyi rindu ka Kanjeng Nabi sabab dina hate urang aya rasa cinta. Ibu cinta ka Kanjeng Nabi. Bapak cinta ka Kanjeng Nabi. Da beda atuh cinta ka Kanjeng Nabi jeung cinta ka sesama manusia biasa. Betul?
contoh ibu jeung bapak cinta dina rumah tangga da teu awet atuh. Beda baheula kerja di panganten anyar jeung ayeuna geus jadi panganten heubeut. Leres teh? Jawab Bu sing kompak bari jujur. Ari ibu-ibu ayeuna masih keneh araya cinta ka salaki henteu? Sok sing tarik kan sing tarik. Bu sing tarik aya keneh henteu? Henteu cenah Pak. Bapak-bapakeun Pak sing tarik ulah eleh. Ari bapak-bapak araya keneh cinta ka pamajikan henteu? Tuh ya, lain cenah, lain bohong cinta dina rumah tangga mah teu awet. Sabab hilang cinta timbulnya nya. Jadi ayeuna mah cintana geus eueuh, teu lila. Ayeuna mah ayeuna oge nya. Betul. Akan beda Pak, baheula mah keur jadi panganten anyar masih keneh aya cinta, mapah pakaleng-kaleng. Ayeuna kalengna teuing kamarana. Beres. Baheula mah bapak masih keneh aya cinta, eta ngabonceng pamajikan kana motor meuni lalaunan asa mawa berlian. Baheula na ari ayeuna cinta geus leungit, bapak ngabonceng pamajikan asa mawa pare sakaruh. Mawa motor eueuh nu dirasa. Terus ibu baheula mah nangkot ka salaki na ari ayeuna. Karek ge nyekelan kana cangkeng cek salaki teh cicing tong nyekelan areunga. Tungtung nama maksakeun nyekelan kana tak-tak persis siga teko. Pan kieu teko mah nu katuhu kana tak-tak salaki nu kenca kana behal motor. Aya naik motor siga kitu. Gaya teko eta. Baheula mah pas masih kena aya cinta, ibu geubis tina motor bebeja ka salaki. Aa embis. Eta salakina malik cadel sok angun. Bangun oge jadi angun. Dan masih aya cinta. Coba ayeuna cinta geus leungit, ibu geubis tina motor dijamin salaki ngadon molotot. Ceuk aing ge tong miru. Terus Pak? Eta bukti cinta dina rumah tangga mah sokeuna ku seep. Allah karimlah ieu mah aya nyebut setan menjawab kana jabatanana. Karek ge boga jabatan saeutik meni asa pangayeuna menindas rakyat, bikin kebijakan seenaknya yang menyusahkan rakyat, betul? Batang ayeuna mah dikala yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang benar di penjara, yang salah malah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Sadarkah salebule tertumpak saldo dicepretan, merdeka bagi modern nu bodoh bagi aut-autan. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pemimpin semakin makmur. Lebih baik kita berjalan kaki, punya harga diri daripada bermobil Mercy hasil nyuri jeung korupsi. Betul? Kesel atuh da abdi mah. Ibu sami kesel? Ngilu demo kamari. Kok sarua? Kesel Pak, ari samemeh jadi ngomongna dari rakyat demi rakyat untuk rakyat, ari geus jadi teu wauh-wauh acan. Ngerasa? Coba Bu bayangkan lamun para pemimpin urang zaman ayeuna mencontoh kanjeng Nabi, jadi pemimpin teh adil, jujur, amanah, bijaksana. Niscaya Indonesia bakal jadi negara anu adil, makmur, damai, sejahtera. Leres teu? Jadi omat Pak Bu lamun hoyong jadi pemimpin, contoh kepemimpinan kanjeng
Atuh ayeuna tina segi rumah tangga ibu jeung bapak di bumi contoh Kanjeng Nabi. Baginda Rasul adalah sosok suami dan ayah terbaik. Rumah tangga Kanjeng Nabi mah harmonis. Bahkan Baginda Rasul mah Pak romantis kabojona teh. Aya panggilan khusus. Ka Siti Aisyah Kanjeng Nabi aya panggilan khusus. Ya Humairah, wahai istriku, si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar. Ibu kantos dipanggil ya Humairah. Si tarik kantos ente. Kantos dipanggil wahai bunga mawar. Nyaho ketang udah temantes. Siti Aisyah mah bu dipanggil ya Humairah cocok, soleha, bager, pinter, tarang ngalawan kasalaki. Ibu-ibu urang dia. Lain ka urang dia mah ibu-ibu teh hayang dipanggil ya Humairah ari kadaharan sapopoe jengkol. Badak nyereng salah kita bau. Jadi zaman lain mah ulah aneh loba rumah tangga anu cerai teh gara-gara jengkel apa majikan. Astagfirullah. Piraku jengkol jadi perusak rumah tangga. Mata contoh rumah tangga Kanjeng Nabi aya panggilan khusus. Kitu dari ibu kacaroge. Siti Khadijah nyawuran kacaroge nanya Kanjeng Rasul make pangkat. Suaminya berpangkat Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi ya Allah. Suaminya berpangkat Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasul. Suaminya berpangkat Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib. Ibu badai nurutan Siti Khadijah. Badai nuang. Atuh salakina tukang macul, ya tukang. Salakina tukang ojek, ya tukang. Iji deui tukang musik. Aya tukang musik. Seueur. Sing sabarnya pamajikan. Dan tukang musik mah dipeta duit ku budak ngomongna teu boga. Ari dina kopeah nyempe 50.000 dan nyeun eupan. Eupan ku endog meuni kokonenana ari budak dahar jeung cilok. Cek budak aing daripada jadi budak mending jadi lauk. Tapi wios Pak, da abdi salut ka tukang musik teh dua perkara. Alhamdulillah di mana-mana tukang musik mah sabar jeung istiqomah. Terus tak aja diajar istiqomah di tukang musik. Bahkan ku saking istiqomahna nu kelo oge eleh. Percanten teu? Percanten teu? Upami teu percanten tingali nalika hujan. Nu gelo kahujanan masih keneh lumpat. Dan nunggu sepacici nungguan jejer jeung kukumul oyang. Ayam gulung genep asa jihad. Anak limah ngawartosan we ieu mah punten ka tukang musik. Tukang musik mah hirupna teh teu pernah maju. Sabab lamun maju we saeutikna kejebur. Betul Bu. Sok si tarik ka tukang musik. Ya tukang musik. Bade gitu Bu. Bade. Ari ibu di imah sok nyebut naon atuh ka salaki teh? Hah? Kela aya nu ka salaki nyebut bapana.
abdi mah Pak digeroan ku pamajikan ieu ka dieu sakedah. Naon ieu? Mama teh geus lila hayang ngobrol jeung ieu teh. Heuh hayu atuh ieu. Nu kitu mantes teu. Mantak ayakeun panggilan khusus, panggilan kasih ngan alus-alus teuing ulah deui. Tadi nu ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an raoseun teu? Guru urang eta betah teu ngupingkeunna? Betah. Tapi coba diturutan ku bapak dina rumah tangga. Da awon atuh. Cek bapak ka pamajikan. Mama kanieu gitu di Allah. Angguran mah ibu ulah eleh tembalan salah kita. Aya naon bapak cik pangminyuhkeun cai kopi susu atau luwak formula dipakai tapi kangen lak-lakan gitu mah mau jadi minum lagi tanda betul bu. Sok ayakeun panggilan khusus jaga keharmonisan dalam rumah karena rumah tangga itu ibadah yang paling lama, setiap detik nak bernilai jadi ibadah. Kunci rumah tangga harmonis sahur pun guru dua kuncina sabaraha dua emut bu. Nu kahiji bapak sing nyaah ka pamajikan, ibu sing hormat ka salaki. Betul? Sakali deui kunci rumah tangga harmonis dua. Ibu sing hormat ka salaki hiji, bapak sing nyaah ka pamajikan dua. Terus dapang edan salaki nu teu nyaah ka pamajikan komo nepi ka nyakek mah. Komo nepi ka KDRT mah ngeureus teu. Jadi mumpung mubalighahna istri urang menangkeun ibu-ibu. Cicing bapak-bapak. Bu, siap dimenangkeun? Siap. Jawab pertarosan ti abdi sing kompak bari semangat. Siap? Pertarosan kahiji. Ari ibu-ibu osok nyangu unggal poe di imah. Sok dinuhunkeun tara ku salaki. Osok tara. Kamuping, Mbak? Pertarosan salajengna ari salaki ibu di imah osok nyeseuh. Sok gegero. Osok ngepel. Sok sasapu. Ari ibu capen teu? Sing tarik capen teu? Kakuping, Pak? Pengakuan para korban. Da sabenerna mah nu kudu masak, ngepel, nyuci piring, nyuci baju eta teh kewajiban salaki. Sakali deui nu salakina teu ka dieu penting ayeuna rekam. Jadi mah setel. Sakali deui sabenerna mah nu kudu masak, ngepel, nyuci piring, nyuci baju eta teh kewajiban salaki. Satuju? Da istri mah Pak kewajiban akan ukur hiji taat kanu jadi salaki. Mun cek salaki masak, cek salaki nyeseuh, cek salaki gegero. Mereka sering menangkan si Akang. Yang punten sabab hakikat kita sebagai perempuan
kelakuan sing hormat kasalah di panitia percantan abdi jelema belaninya dibagi abdi henteu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sambil ngantosan saya dibagi orang sholawatan heula sasarangan siap. Allahumma sholli wa sallim wa